bareng artisan yuk. Ih, hayu yuk. Hayu yuk. Ih bos ikutan atuh. Heeh sok, abi jadi Inul Daratistanya. Tuti, ada orang jadi trio cabai rawit yuk. Hayu, tapi sahiji deui. Eta si bosi we. Tong si bosi atuh nih, da si bosi mah cileupeng, anu lincah kuduna oge. Nya saha atuh nih dauh deui. Fitri weh. Nih komo maneh leuwih parah Fitri nih, kayak gerang ngalagu Magadir geura maneh mah. Nya saha atuh nih dauh deui nih. Geus tah mending si bosi daripada si Fitri mah. Nih mung atuh nih da trio cabai rawit mah kudu peot nih, da si bosi mah tinggali gembrot nih. Kegera jadi cabai gendot geura. Mending gak apa-apa tuh Tuti, mending da bos juga bisa goyang, mending. Da embung atuh bosi nih, nya namru nih ogo deui. Apa ogo teh? Orang goblok maneh mah. Meni sok-sok atuh nih arek moal nih malah hareureuy. Nih sok atuh bae nih dengan terpaksa trio cabai rawitna dicampur cabai gendot nih jeung orang goblok deui. Tekengin kitu Tuti nih Tuti meni jahat pamali sarua Bapak Fitri oge da Bapak Fitri mah ustad. Ganeng maneh nih ngadawam we nih sok aburu ah. Rek naraon ieu? Ngiluan aing. Ieu rek artisan. Urang ngiluan, urang jadi tukang kendang heuh. Nih sia jadi artis, nih lain jadi tukang kendang, nih kan artisan ieu teh. Nih sia sagala ulah nih. Sok atuh urang jadi cacahan dika heuh. Nih sia nih da cacahan dika malalaki. Kan maneh mah awewe atuh. Nih bae atuh kumaha aing nih. Kumaha maneh Siti ah nih moal meunang ngomong jeung maneh mah nih. Soknya nih Nur jadi Inul Daratista. Tuti, ai, bosi jadi trio cabe-cabean cabe rawit sia. Oh heueuh ta eta nih. Terus si Siti jadi Joni Iskandar. Naon sia ka Joni Iskandar nih cacahan dika. Eta we atuh ah nih. Terus maneh Fitri jadi naon? Fitri mah janten Juwariah. Sia saha eta? Dawuh artis dangdut nu ngaranna Juwariah I aya di kampung Fitri anu sok nyambutan panganten anu tola Al Badru. Nih maneh Fitri kan rek artisan dari rek papangantenna nya. Nih salah wae Fitri mah nih di mata kalian teh. Beleguk maneh mah nih. Sok aburu nih lalu balik lapisan. Sok Nur kahijinya. Nih Fitri, mana jadi protokol heula atuh nih, enggak tampilkeun abi. Nya sok atuh. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anu dipika hormat Bapak Ketua Kegiatan Bapak Haji Samsudin, anu dipika hormat Bapak Jajang salaku pamentri anu tahun ayeuna, serta para hadirin Bapak sareng Ibu sadayana anu kusim kuring dipika hormat. Selamat datang, selamat menikmati hidangannya. Kali ini ada acara nih sia Fitri nih malah rek pidato nih siapa nih lila pisannya nih awas aku orang nih kan kedah sambutan heula atuh da lain acara asli atuh sia teh Fitri nih da pira anyang-anyangan nih jeung aman mah kaditu nih baik urang ieu mah astagfirullah Fitri diusir. Oke, kita tampilkan. Ini dia artis kita, Inul Daratista. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Para penonton, bapak-bapak,
ibu-ibu semuanya, jangan heran kalau Nur sedang goyang. Agak panas, jeng 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 jeng, agak seksi, maafkanlah para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Ada yang bilang dangdut tak goyang, bagai sayur tanpa garam, kurang enak, kurang sedap. Dari itu Nur goyang agar semuanya senang. Nih siapa lo teh nih nulainan nih sia situ saing sok atuh nih. Oke, kita tampilkan ini dia trio cabai rawit. Nih siapa lo teh nih nulainan nih sia situ saing sok atuh nih. Oke, kita tampilkan ini dia trio cabai rawit. Ayo itu urangan, ayo ibu. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana giliran jumpa. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana giliran jumpa. Nya cek abi oge naon nih teu bisaeun si bos mah. Heeh sih ya bos ini malah juga lauk buntel joget teh. Bari ogo deui ini orang goblok. Ayo nih Fitri sok teh manehan. Alim nih hoyong disambut Fitri mah. Nih manehnya nih. Sok atuh nih. Oke, kita sambut ini dia. Saha ngaranna atuh? Juwaria Murah Meriah. Siang ngaran teh juga dagangan. Oke, kita sambut. Ini dia artis kita. Juwaria Murah Meriah. Boleh tepuk tangan semuanya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Tala'al badru alaina min syaniyatil wada' wa zaman syukru alaina mada'a lillahi dah. Nih sia nih jika rek nyambut panganten nih nu lain atuh. Nih dah terang lagu atuh Fitri mah nih dah terang nage ngaos Fitri mah sholawat nih kan anak ustad. Geus aingkeun nih cacahan di kaon. Nih sok atuh nih teh acan oge beres. Sia mah dialungkeun nih. Aku bukan pengemis cinta yang selalu harus mengalah.
Nih naon maneh nih ngacapruk nih omong Caca Handika nih da eta mah lagu Joni Iskandar nih nyagerebek deui sorana jiga sondobol. Ah goblok sia nih bae we atuh da ngeunaheun. Ngeunaheun di mana nih? Tempo tuh paringsan ari maneh. Mana?